Pan abdi modal. Wah. Nah, eureun dengelan aing leuh. Naon tah suwa? Kacentar gelap juga na. Ketar golap jeung Karasa sia dorong kati aing kami mah. Ayangan. Ari tenggelan teh lawan. bisa kumaha we? Di simap di mati tiasa gelut agan. Lawan di tenggelan geula cici. Teu tiasa gelut di simap di magan. Wah, iya. Upamita ya agan disimap di disiksa we panginten. Ambil kesempatan Lamun di tenggelan teh lawan atuh budayut. Da disimap di mah teu tiasa gelut lah. Teu tiasa gelut banyak Semar. Maka jeung teu bisa gelut aing nyatu gede. Tiasa gelut diajar kasih cepot atuh Mar. Tak komel diajar gelut Mar kasih cepot Mar ulah cicingkeun Mar cong. Paingan Gatot Kaca bau lalai. Kalakuanna teh wayahna mah dina sudah mentah hampura gampangna kan kulit tipu na iya yang tai do kobel-kobel sianan haji jelema gagah gayana hae pada ngawa ayo kamu manehanu najong dunungan aing ya banggai di podaran ku aing what iya Allahu Akbar subhanallah hei ieu jelema nepi ka teu aski iya tendangan dunungan aing ya pang itu gitu-gitu teh masih Beckham ya tendanganna dunungan hebatnya padahal ngelawan ka Persib dunungan dia ngelawan kamari eleng tulu draw tapi tetap Persib di hatiku le iya masak kesyuyup bagus ya nah dunia teh dibalik tuh Gatot Kaca mana nongeng
nyawa gue. Oh, naon Aya utama dagor ke bandring gue. Bandring teh. Aya utama babu gue di kita. Iya. Penjaga batokna gue itu man. Buat remak gue ya. Pasti. Kerja main ada. Astagfirullahaladzim. Namun tak apa karena kopiahna jebet itu lain. Untung apa kopiahna tak pakai dulu. Dulu usaha. Kuai jai ali. Jang dase. Dase naon dia? Aya naon brother? Lain naon tah tenyo tah ngubung naon teh po. Mangga. Menon. Mana menon sih? Oh umang naon sia? Abang boga rezeki. Rezeki naon sia? Neng eta boga kado. Lain kado. Lain kado. Lain kado. Manian, Bang. Pani aja gitu mah aduh. Cenah cinta teh buta. Kita seia sekata tetapi tetap kamu musuh aing deul anu moal dipisahkeun nepi ka mana wae ayana rasakeun pembalasan ti aing hai orang yang beungeut teh jiga cangcut goblok cangcut teh modal iya teu beunang Daliut hiap hiap Kampung serat akang hebat senjata. Eta senjata hebat. Lebih kampung serat gitu buta eta. mau serat naonna Eta sumut eta minta mung serat getih teh. mana getih Eta buta. ale-ale goblok sih teh Jiga. iya ya wayang getihan Ban perjiga kang. jika naon si teh nipu wae kan ulah lanjut teh karunya Jika di film-film. ya ulah lanjut teh dara ditipu Tapi jika di film ledek di film naon Teletubbies. Habis mau ketihan. kokon hirupkeun ayo teunang rek modal ngahina kene si babal ya ayo teunang deui peduli goblok amekeun eda katipu ada dari hati iya alah iya nah ya wah itu mah gara-gara main masa well
siapa nama ya orang yang banget dan juga cangcut. Aing cangcut teh kabeh heuh. Bener gitu aing juga cangcut bener. Goblok. Siapa nama kamu orang yang banget yang jigap cawet? Karena dewek. Ya. Cepot. Hah? Cepot. Ha. Ngaran goreng. Cepot. Aisyah ngomong gitu-gitu orang mana? Saya dari Belanda. Oh di Belanda? Ya. Ngaran mana Syah? Nama saya Pandekoke. Pandekoke. Hari bapak mana? Pantos maote. Mana kurang di pedaran goblok. Waduh, pokoknya di Belanda ya goblok. Belanda buhun. Rasak dan gua ini tahan mana so di pantai Jayanti mana rasakan hujan ngari rintik wanti buri sore ada kami itu Belanda liar lungleng kana wawato lo bak kicak-kicak. Iya. 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 Wow. Huluna asup. Ibu-ibu cing jalan itu lu asup tinggal bulun ngarasakan meren ibu-ibu mangkane asup kabe ciluk bakeko alami keluar deui nuhun Kang Pratama bareng Kurniawan atuh nuhun manijan lunas dari 8.000 jeung nyelap dina huntu deh udut piceun kurang kena boka ngeunang mana silah tadi beli iya kuat-kuat teh bro Laila make obat kuat iya mana batu udah itu batu kai batu naon ari akang karena kalau teh hujan naon dah lodo jalan anyir utang goblok hei
palingan aya hujan hasil sia teh ngutahan ka aing amun ngutahan laut lucir Basah kuyuk. Iya Mas dong. Jangan ribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus dilihat. Ikut Juli, ada ibu. Jangan Juli, ada ibu. Juli, ada ibu. Mau ikut. Jangan. Astagfirullah, mau ikut. Jangan. Mun urang mah dikolornya. Karena kapoe tapi tutung. Wah, kita sepil guys. Kita sepil. Wah, ini spektakuler guys. Wah, amazing sekali guys. Ini keajaiban dunia guys. Apa itu? Wah, sikina genep guys. Paling banyak juga empat. Baju siap bener bapak ini pengen siap benar siap poin podaran cak iya ya bang mungkin jelema ya wah rasakeun sia ku aing pena stiker sayang kumanta iya kalau kamur kangar gunakan ajianana Gatot Kaca dicekal dadana anak-anak sing para repet kayana lagi Raden Gatot Kaca malung Gatot Kaca otot kawat malung besi tulang wajah terjadi patung nanging Gatot Kaca rarangan awak hingga ngemasing patih mekaning perlaya Kasan masing pati tumekaning perlaya. Agan! Agan! Dilungan aing maot agan. Aduh, Gusti, dilungan aing maot agan. Jajan deui ka aing agan Gusti Agung nepi kawut-kawutan ge dadana ampun tingali dada moledak atutung dadana ing kunaon dina lalu ate gagah-gagah teuing ngadak-ngadak ayo sumping kaya pakuon hiji sinatria gandang pertengkar tamirat tangga demang
naon dora iya jelema menikah Namanya Widama, namanya Widama. sekarang apa lain kasep Dia tukang lampu. Gusti nepi ka lucu kieu aing atuh lain ka maneh peladu eta di tukang Aduh. lain bray saha salira menak lamun dipercaya ngaran kaula Paksi Jaladara benar kurang mana salira teh kaula ti Sukamaju oh ti Sukamaju da beuleuh oh da Cibeet beuleuh boleh naon urang dia kaula rek andon bebela kadunungan maneh Gatotkaca Nya jam 3 we pokona. dunungan maneh ngalawan eta dedemit moal meunang gitu lah bener lintang ti kaula nu bakal ngalawan eta dedemit kumaha dunungan nasibna ulah dan dunungan maneh ku kalau cagerkeun sajiga Gatotkaca waras makan jati-jati temani waras wawihan anger Gatotkaca ngadak-ngadak Raden Gatotkaca waluya sapihari dadana anu tadina mari lita deui kayanana daya tak-tak acan gitu jaring carita lilir yang merwangun kayak gimana dan berarti lilir yang merwangun kayak gimana bot kayak instare kalimuran deui atuh gan kecapek-capek ngurek wabi keluarga tahun dipercaya kadang-kadang kudu pengker saya ngenakeun ngaran kaula Paksi Jaladara Eta lalakon Paksi Jaladara. aneh murid di mana sih ya jadi anu nyageurkeun kaula teh anjeun bener hampura kasep Gatotkaca anjeun rek kalawan atau malas patih kata dedemit moal meunang nepi ka iraha oge ya kaula ge rumasak kaula tele tah kieu we ieu kajadian pasrahkeun ke kaula mari anjeun ulah mana di Cibeet Cidaga Alah, Cibeet tong gandeng. Cibeet kemana mana ye eta deket Cipakis Alah, Tibun. deket Cikingol Cibeet Ibun eta. maksud anjeun kunaon emang anjeun pisah lawan eta dedemit dia dedemit bagian kaula anu rek maehan nyaeta Tuan Rama Uwa Yudhistira Arjuna anak kula nyisa wayahna salira kasep Gatotkaca ka Astina ieu teh nitah sanes nitah kaula mamiwara Sok wakang calukan. Oh. simpel santen ka kaula buktina anjeun cageureuy wayahna anjeun ka Astina Tuan Rama kiwari jadi patung ku eta jelema jadi Kang Rama teh bener masih bati jadi patung leres canak Tuan Rama ka Rama Uwa Yudhistira cenah diungkulan ku layang jamus sekali musana Alah, hayang jamus. ieu teh leres sak upami lepat cicepot tidak wala paehan misalnya kain sih bapak oh pabrik itu mah saya banget kalau rek Astina bot akhirnya mama bapak kalau bot tripod asajinga dawala kaula nu bakal bebela cicing aja danawa hei jago gede luas gede orang aja Atas dipencet, Kang, atas dipencet. Sahajeun ngaran kaula Paksi Jaladara naon
si Gatot Kaca kaula dulurna. Dulur di mana? Di mana we? Penting mah dulu. Urang ajarek naon aing ngarep anon bebelah kana kejadian. Waing di podaran waing maju iya. Iya. Udah. Rasakeun waing geus jajan aing sok. Pengna stiker sayang tumambal. Iya paksi jaladaran jamak dening ieu kalak kamur kapulih kejati pulang kasar dadi lurah Semar budak kawana wae. Lain bangkrak lucu Begitu nih. Bapak ya kita. sugan teh lain beurit. Ai bapak nanaonan sakira-kirana jadi setria ngan sakedeungkeun nanaon dangdan we lila nyewana kae poi mahal ya lamun dewek make baju ieu mamatahan juragan Gatot Kaca dititah ka astina naon pingarandeunana aing hah saha nu percaya ka dewek teu ai kitu mana pok kitu ieu mah kolot ngin kahadean teh nyumput we apik pisan tara yang kapangi tara yang kapuji turutan geus ya tara yang deui saha setengah lawan tadi mah aya dunungan. Hah? Kurang aja di podaran sok iya. Edan. Iya. Pena stiker sayang tumambal. Jamak dening Semar Badranaya oleh kejati pulang ke asal dan dia urah tokong teh jamak ya aduh kakang Podronoyo kakang Semar nanaonan siya jisi mahdik masalahku dibayar kakang Semar gitu pak kelakuan manusia teh Deuih sia. Ngadunungan teh kanu teu bae dia ayo. Balik sia, balik. Ampun Kakang Podrono balik. Sae mangga Kakang. Saya juga suka. Suka kamu. Amarta teh moal bisa dibikeun deuleu colok. Jigana Kakak mayunan kejadian anu luar biasa disebut perang Bratayuda perang Dulur jeung Baraya ucup antara Pandawa jeung Kurawa kahareupna meuleun nya ucup Semu. heeh sagarupa ge pan aya dina kungkungan Kodrati Rodat Lemur Benggala da urang ngasaukur ngarencanakeun ikhtiar ucup sagala perjuangan teh kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngalangkungan susah sareng payah dina ngalangkungan susah payah teh kudu barengan ku ikhlas jeung ridho nah nu bakal dugi masa ngarupa ge ikhlas sareng ridho na nya ucup ya nah sakitu we ti uasa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan nalayan pelabuhan Jayanti sadayana cing ditetepeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra kiri hajat tilu karnios sanes sore. Pamitan sanes pesenan, sanes waktu sudah teh sempat tepung lamun deui. Atur nuhun.